Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimiti hayu urang ucapkeun puja sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat ka urang sadaya sehingga enjing cerah ieu urang tiasa kumpul ngariung dina acara sosialisasi. Hirup anu sehat pikaresepeun sabab ku ngajaga kesehatan unggal waktos bakal ngajadikeun awak karasa hampang sareng bebas dina penyakit. Komo ayeuna keur usum Covid, jadi urang kudu naatkeun prokes diantarana make masker, ngumbah panangan, jaga jarak sareng batur. Lamun ayeuna keur usum Covid, urang sahenteuna moyan unggal enjing supados jauh ti virus. Aya seueur cara pikeun ngajaga kahirupan anu sehat ku nyingkahan ngarokok sareng olahraga rutin. Olahraga rutin bakal ningkatkeun sirkulasi getih sareng ngabakar lemak jahat anu tiasa memicu sagala rupa penyakit. Pikeun nyegah ieu, hayu urang sadaya latihan olahraga rutin sahenteuna 3 kali saminggu. Sakitu diantara anu kuring sampaikeun dina enjing cerah ieu, upami aya kecap anu henteu pikaresepeun pikeun kuring nyungkeun hapunten pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.